bukti nama lain gitu ongkoh hayang kehadian dunia akhirat gening eta aya tetangga beri cerik mah kunaon cerik nya tak budak sekolah butuh biaya sarua ya ge keur jangar kana sirah teh terus aik adieu deuk naon susuganan di maneh keur aya 500 hanapna 400 boro-boro eueuh bari aya duit aya disebut eueuh tungguan saminggu tungguan 2 minggu tungguan sabulan tungguan 3 bulan bisa eueuh eta duit dipake penyakit ibu geblus ka rumah sakit perjanjian ibu nyebut eueuh bari aya cicing ya mah kudu ngarti ilmu tingkat tinggi ieu teh pan jarang jelema nu sadar nepi ka dinya cek ibu teh eueuh bari aya tungguan sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan bakal eueuh eta duit ku cara gering ibu ku cara dipaok batur ku cara leungit mata geus leungit tong gojrut aduh leungit duit Gusti kumaha sih itu lebok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 8 leuwih 10 tapi nemalan juga nu hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga nu maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angen nyepukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri gudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut ka nu maha agung urang menta ka nu maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring rekan-rekan kuring dulur-dulur kuring sahabat-sahabat kuring anu ti pesantren Al Mahmudiyah Abuya Muhyiddin anu kusim kuring dipihormat ibu miwah bapak sadaya ti kawit kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu sadayana ge ka dieu teh hadir teh pasti boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Lamun ibu meuli pulpen
pasti keur nulis. Mun meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu. Geratanya anu dagang kunaon magejeng dagang pasti hayang untung. Anu tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon. Mun dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Mun gering hayang cager, ari ibu pangaosan hayang naon. Nah, magejeng di pilarian. Nah memang naleungit gitu. Ibu pangaosan teh jawabanana hayang menang ilmu. Pertanyaanana, pulpen dibeli teh eueur nulis. Lamun ibu geus menang ilmu eueur naon? Da ieu teh kabeh ge lain teu baroga ilmu, baroga ngan can nepi kana tugasna. Ari ilmu teh tugasna al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea malah dibongkar dina Quran ge wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu tapi naha ustad ge gurger wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Lain urang nu teu boga ilmu sebenarnya mah ngan cahaya tina eta ilmu can katempo. Maka pertanyaanana saha atuh jalma nu bakal menang oncor tina eta ilmu? Jawabanana hiji, lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh ka becus. Nah i kolot baheula teu sakola-sakola acan nepi ka punten teh rengkuh, punten kalangkung ta eta hakikat ilmu mah. Matak saha atuh nu bakal menang ilmu? Hiji jawabanana saha nu bersih hate. Keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur, maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Nah bodoh wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngalayak batur. Ungeuk ngarti meureun. Harta oge sarua, keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, maka hate kotor sarupa kitu tudang tuding ka sasama hirup. Harta teh moal nyampeurkeun, naha sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu ngalayak batur. Matak hakikat hirup tah hate. Ibu hayang geulis da babari, ibu hayang geulis mah tinggal dangdan wes, da keur kebak make up pake blush on ongkoh wedak komo ngan percuma wedak kanel bibir beureum aiteun haseum pamatu. Ternyata batur teh teu ngaragangan wedak, teu nanyakeun harga lipstik. Batur teh ngahargaan teh tah karena akhlak, maka akhlak sumberna adalah hate. Saalus-alusna awak ibu jeung teri ge eleh. Teri bangke hargana 25.000, nu panggeulisna maot teuneun di pasar daweuh nu meuli. Matak naon rek disombongkeun tina ieu awak lamun tanpa hate nu hade. Bener. Ibu ayeuna tiung saragam baju saragam keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Aduh kena ieu ceramah euy loba nu ungeuk euy bari nyigeung ka gigireun maneh saeuna. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nyaragamkeun eusi hate. Nah ieu yakin nu pengajian saragam eusi hatena cantang tuh. Ibu ngareneng awak hate mah bawa keur ngacacang kana hakaneun. Berarti lamun kitu awak hadir ngan hate nu kurang hadir persis we seperti urang salat nu dibaca teh aralus tapi naha ucapan jadi garoreng. Bacaan salat alus tapi naha dulur jeung teu akur jeung tatangga ngadon pasea ka batur ngahina wae kanu sejen ngaledek wae. Bacaan salat alus tapi bibir ngahina batur karek nepi kana bacaan salat nu alus can nepi kana ucapan nu alus. Well mangga mamam kadinya tah. Patak hakikat hirup mah hate. Sugantina baju lain. Baju mah kumaha nu make jeung kumaha nu meuli. Entak urang mah baju kieu, calana ge kieu. Nah, baju ge kieu we. Calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Da kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa.
matak abdi datang ka dieu teu kudu kepro da kalah asa deuk diadukeun jeung japati atuh biasa we nah sabab nyaho jeung apal saalus-alusna baju samahal-mahalna baju anger maot mah warna bodas hargana ge 200 salawe boeh ngaranna matak ibu tong sombong teuing ku baju alus ieu teh baju engal kumaha we matak hakikat hirup gumantung hate jelema anu hatena bersih maka bakal cicing dina angka kosong ai kosong teh teu eueuh eusian teu boga naon ayeuna ibu geulis teu kudu gumeulis da geulisna geus beak baheula ABG gareulis tuluy gumeulis aya modal we da gumeulis ge da geulis coba nini gumeulis da hayang nyekek nah geus leungit ka geulisan ternyata geuning geulis teh ukurkeun ku waktu 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumeulis 2 cumentil 3 pakusut 4 abut-abutan boga budak 5 pedeg-deg awak kabeukahan kasur mer hiji teh beak ku sorangan salaki menalak kope kana tabang da kaseredgeun sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh belenyeng ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da lain kalah langsing kalah kebeuki meber teh nah nusok senam goyobod comro misro liliwetan ongko kunaon salaki ngaleutikan mikiran hutang goyobod ternyata kena kuruksak ngalusan awak mah tah hiji nu moal kena kuruksak geura arusan eusi hate pangaosan alus cantang tu jadi kealusan tanpa hate anu alus pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus bubar pangajian ge bakal katempo alus pangaosan alus hate kotor bubar ngaji ge asa aing pang ahlina sombong ngaranna well salat alus ngan kudu bareng jeung hate nu alus bubar salat bakal katempo kalakuan alus salat alus hate kotor bubar salat malah cangkeng dina kelek asa aing pang salatna sombong ngaranna teu sadar iblis ge ahli ibadah ahli masjid ahli Quran tapi nah iblis dikutuk Allah hiji kesalahan iblis kasombongan aduh coba urang salat teu pati tahajud mumul ai sombong ti bareto curiga buah iblis teh guruna urang matak tong geung kudu ngaran buta hejo pan buta teh poek ai hejo Islam pan lembang Islam mah hejo ari ibu matak buta hejo lamun aya ge geus ngagajelang kana panggung ajak ceramah we da buta hejo teh siloka buta teh poek hejo teh Islam tah saha eta urang teh poekan teh poek kana lambang-lambang keislaman maknya ustad jeung ustad pasea berarti poek teu bawuh kana keislaman si itu well ari musuh nu sanyana diarantap naon buktina eta bebengok HP teh musuh ibu nu matak ngabatalkeun pahala tahajud ibu teh eta mana bukti dek tahajud OTW tahajud acan status ngeus aduh geuleuh atuh da cepret kana kongkorong 40 gram dari suami kumaha cek tetangga kumaha sia nu ngabatalkeun teh ieu tah musuh nu paling nyata mah eta ibu sebenarnya bener ngomeh HP 3 jam kuat ngomeh HP 4 jam kuat coba yasin huay 5 menit kudu saladar musuh nu kudu dielehkeun teh eta budak leutik digoda ku game online pemuda digoda ku judi online inung bapana ge digoda ku pinjaman online tah eta nu kudu ku urang di pasean malain ustad jeung ustad parasea Allah bener ya teh mun ti ditu takbir ti dieu takbir tapi garalut nu goreng lain Kristen nu goreng lain Hindu nu ancur lain Buddha hampura Pak nu bakal ancur mah umat Islam eta sorangan ku saha ku Islam eta sorangan matak hayu urang dewasa hirup matak gumantung hate paingan atunya Quran teh aya 4 lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna ai urang nyingeurepan Quran karek nepi ka mana kana lapad ge hese salah saeutik ge dihoak batur ngaco baca Quran teh punung we isuk teh jadi robah pan lain maca Quran maca koran jadina
lapad makna artina matan eusina maknawi amalna cing urang palinter maca Quran karek pinterna can nepi teuleum kana jerona matak bahasa Quran teh kudu tumerep jeung tumerep kana dirina sumerep kana rasana. Lamun bener ibu sok maca Quran hampura tong goreng jeung tetangga kudu akur jeung dulur tong akhirna batur tong mitna batur. Lamun bener Quran aya na awak ibu jadi urang mah karek maca can katempo cahaya Qur'ana. Well kehel atuh da wayahna we ku urang dibukakeun lapad mana bukti lapad bismillahirrahmanirrahim naon makna arti kalayan nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih geus katempo acan sifat urang nyaahan asihan dedeuhan ka sasama. Lalu budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama gejeng moal tuh ibu mah juga lalajo leho we. Padahal nu didagangkeun lagi comro nama kejeng kudu geuleuh kana leho pan dagangna ge comro disuhun lehona pot lehona irung. Nah awak ibu teh aya kagorengan nah awak bapak ge aya kagorengan ternyata Allah teu nempo kagorengan ibu ternyata Allah teu nempo kesalahan ibu tapi nu ditempo ku Allah adalah tobatna ibu. Inilah Rahman Rahimna Allah. Urang naha mah kejeng lalajo polo nu didagangkeun lagi comro. Jawaban ceuk ibu heuda geuleuh matak naon nyeun solusi buktikeun Rahman Rahim nyaahan asihan dedeuhan ka dieu jang emak madalain hayang comro ngan ka eta we kabita ku polo tah boga duit 10.000 ngan singsiringeun eta leho di mana di balong emak keur parab jair malahan mah jairna sok lintuh datang urang parabgeun ka urang teu sudi piceun lehona buruhan 10.000 jugjang aya mah dagang deui comrona payu comrona lantaran leungit lehona. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Ibu ge pan melak pare teh kadang-kadang pare jadi anu teu dipelak ge milu hirup naon jukut piceun atuh jukutna antep parena aya urang mah lain parena dirabut jukut diantep atuh jadi doma. Salaki ka ibu teh nitah bener tapi naha salah ge datang. Salah kinu bijaksana antep benerna rabut salahna lain jugrag-grag talak teu ngeunah gebleg pamajikan teh salah wae tong sok kitu da moal aya pamajikan salah tanpa komandona. Unguk bener asa didukung meureun ibu-ibu bari urat reret ka salakina ka mana nya salaki aing gitu. Da ibu baeud teh hakikatna mah moal aya haseup lamun eueuh seueuna. Kunaon ibu baeud boga masalah nu teu bisa diomongkeun ngan kahayang teh salaki ngarti ternyata ibu baeud salaki teu ngarti-ngarti dah hayang nonyok atuh. Kunaon ibu baeud tah salaki nu ngarti mah lain nanya kunaon mamah baeud da lamun ibu ditanya kunaon baeud pasti ngajawab ku bebengok sia. Lalaki nu hade bijaksana mah nanya na awak sorangan aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus kosong geura toong lipstik geus disokelan ku bilik geura toong wedak geus detok tengahna geura toong duit gegeletekan 10.000 jadi meujeuh pamajikan baeud teh saha nu salah salaki nu pinter gek diuk gigireun cabut duit 2 juta gebrok bikeun kanu keur baeud langsung nangkep lain tadi Rahman Rahim teh eta matak hakikat urang mah boro-boro 30 juz saayat wae teu kapigawe boro-boro saayat sahurup wae teu kapigawe atuh lamun kitu saha urang teu kudu legek-legek teuing urang mah jelema bodoh jelema lemah matak batur nyebut bodoh keun bae da sia teh teu pinter matak nyebut bodoh ka batur ge so pinter jelema nu so pinter sombong ngaranna saha guruna iblis Pak. Well da bohongan atuh tuh ngayeuna ngaji rasa ngaji hate tuh da bohongan atuh temana eta matak wayahna kudu rada ngalalep ka jero. Lamun jalma geus maca Quran rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung tah urang mah Quran teh hampura karek aya dina bibir batur dipangnyanungkeun sing kuat sing sabar tah eta teh lamun ngomong kitu teh si itu mah yang nyakar ka ibu teh ibu pan teu ngarasakeun nya beletuk masalah ki ibu nu nyanung geuning pae tah agama teh Pak persis seperti kitu bisa diomongkeun hade dicaritakeun pertanyaanana parantos dilakukeun. Ustadna nage pinter nerangkeun zakat mah jarakat ibu sodako ibu kudunya ka fakir jeung ka yatim kudunya ka miskin tong boro isukan poe ieu ge kuring lain sodako naon ngadudut ladang sodako sanu bakal sodako kades. Pan kita beres pengajian teh Pak Kades bakal lumpat punten deui macana sodakohna odok ditampa heuda butuh
atuh kumaha dalil sodako dalil infak nu tadi yen urang mah karek ucapan can katempona pagawean bener kenah pan loba nu ungeuk ngarti urang teu kaasup ibu teh sarua kitu heeh mata Quran teh karek lapadna karek maknana matan eusi mah can aya sehingga cahaya ilmu teh teu katempo ayeuna penting ieu sok ku ibu protes bener euy ceramahna mah kaharti cing rek dipecahkan Pak Ustad bener kudunya ah ka yatim demi Allah kudunya ah ka nu miskin demi Allah kudunya ah ka nu sangsara demi Allah ayeuna mah kieu weh namun amplop anu tipe kades teh tong dicana ku Ustad ka emakeun deuk dibagikeun we ka nu sangsara kumaha cek kuring tong kitu Berak teh diprotes apaan bebengok maneh nu ngomong kudunya ah ka yatim kudunya ah ka miskin tah berarti simpulkeun urang mah ilmu teh karek nyarita can katempo dina nyata paingan nabi disebut hulukuhul Quran akhlak nabi adalah akhlak Al-Quran da katempo akhlakna Quran kunaon urang Quran dibuka Quran dibaca Quran katalar tapi batur teu wani nyebutkeun akhlak urang adalah akhlak Quran can katempo pagawean hartos ya bisa ibu nyebut subhanallah bisanya ngesalat subuh ge geuning subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah maknaan dina hirup subhanallah maha suci Gusti Allah na teu era ari bibir ngomong subhanallah ari hate kotor dikukut ari ongkoh subhanallah batur nyeun gedong nyeri huleu ari ongkoh subhanallah batur meuli motor ratug angen ari ongkoh subhanallah batur meuli mobil ke rumah sakit ari ongkoh subhanallah batur nyeun meuli sawah sia teh ngadon diabetes jeung muntaber ari ongkoh subhanallah batur meuli sawah paeh simpulkeun ku ibu nu nyiksa diri ibu lain Allah naon atuh perasaan sorangan salaki biasa balik jam 8 datang jam 10 pan jug ngarang tak ibu teh disiksa ku perasaan di mana heula naon ieu maneh mah jeung nyegag sidik geus nyebor deh nyebor sawah nyebor anak tuh jadi paseanya jadi ibu teh disiksa ku perasaan sorangan matak saenggeus bisa ngaji Quran ngaji kana diri saenggeus ngarasakeun Quran kudu bisa ngarasakeun ieu awak geus bisa acan urang ngarasakeun kabingung batur kasusah batur kacape batur kalungse batur lamun acan berarti Quran karek samet ucapan can katempo dina perbuatan saha eta urang aku sararea ge di dinya tempatna heeh pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah naon eusina bersihkeun eusi hate lain tudang tuding we ka batur teh ongkoh alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi hirup asa kapuji wae kumaha nya antara ucapan jeung perbuatan teh leungit geuning alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah lamun sadaya puji kagungan Allah segala rupa aktivitas hirup tong hayang disanjung batur tong hayang dipuji batur tong hayang disebut keren ku batur tong hayang disebut ahli ku batur nah puji mah kagungan Allah urang mah teu boga hak pikeun disanjung-sanjung saeutik acan bener ibu salat ulah hayang disebut ahli salat pangaosan ulah hayang disebut ahli ngaos otak nu ngumumkeun geuning nya ka ahli ngaos kumargi Bapak Ustad na parantos sumping bade dikawitan sakali deui ka ahli ngaos maknya aya ahli haben diumumkeun ahli naon ai urang nu ngaran ahli di alam dunia mah ya kuring bisa ceramah tong disebut ahli ceramah nah can ahli ahli jelema rumah tangga ibu ge ahli rumah tangga monya pasea wae matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan tong nyebut bager kanu bager tong nyebut soleh kanu soleh tong nyebut alus kanu alus entong teh nah pan ibu ge disebut geulis isukna jadi gumelis gini bapak ge disebut bager isukna jadi so bager matak dibalik pujian adalah godaan matak tong muji panana gerah namanya kasep teh eta mah ti orok gitu tuh hakikat hirup teh urang mah geuning karek disebut batur kuring disebut ustad kiai ajengan roream ibu era nama gejeng era sieun disebut ustad ai kalakuan lain ustad tak mung kuring na meunang ustad parasea geuning loba
Berarti karek disebut ustad pagawean mah can jadi ustad. Ngaran ustad teh warasatul anbiya, pewaris para nabi. Lamun nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud, urang ngacung yuk ustad nu mana nu bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh sampeanna kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nya dibawakan tugas mah urang teh karek disebut batur. Nabi ngawariskan ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul abdi mah kabita ku acuk anjeun dibuka. Yeuh baju maneh pake ku kuring, baju kuring pake ku maneh. Nana gerhana aya nu hayangeun baju kuring, bikeun ku kuring, narek ulutut balik. Berat Pak disebut ustad kiai ajengan teh. Nah mah jeung berat era karek disebut ku batur, sedengkeun pagawean can nembongkeun ka ustadan. Era mata urang mah kieu. Entong nyebut ustad dek mangpek aing nganggap tukang sayur. Nabi setiap nu dipentak dibikeun, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam, pentak ku ibu dibikeun moal. Saru udon. Ayo saurang nu hade-hate mah dibikeun. Tapi bener ieu da moal. Berarti kuring teh acan nepi ke arah dinya teh tah acan. Jadi lamun kitu atuh toong Kangjeng Nabi. Beak hartana melaan yatim, beak harta melaan miskin, beak harta melaan nu susah, beak harta nyieun masjid, beak harta nyebarkeun agama. Kuring mah era ibu kikieuan teh lain beak harta ngado nambahan. Tina motor naik kana mobil, tina mobil kana sawah, tina sawah agreng imah. Kumaha atuh bab masjid? Hoream teuing ngalusan masjid. Sedengkeun Nabi mah harta na dipake nyieun masjid, ridho bumina 5 kagenep, pan kuring mah can nepi ka dinya. Andai kata ibu boga duit 1 M deuk milih imah, deuk milih nyieun masjid. Alus. Otak urang mah moal boga duit gede. Nah, da cita-citana imah. Tanya kuring eta kitu bebengok maneh lamun boga duit 1 M deuk imah deuk masjid har sarua imah. Kumaha atuh nyieun masjid mah gaji kumaha ngenceleng we di jalan. Jadi Nabi naikkeun derajat Islam, daek teh daek poe ayeuna urang hampura ngaragrageun derajat Islam. Bener. Matak sok rasa urang teh pake komo rob mah. Robul alamin nu mangeranan saantara alam. Sapanjang ibu boga Allah entong keung hirup make jeung kudu keung da boga Allah. Sieur leutik masih kena aya rezekina. Mana eueuh sieur kalaparan. Cak-cak cicing, reungit hiber tapi cak-cak ngadon lalintuhnya. Bener ibu. Nah atuh geuning emak masok susah, tah susah teh disiksa ku kahayang sorangan. Keur mah duit leutik ai kahayang nu gede akhirna nganyuk. Bener kongkorong boga, sawah lega, mobil mewah, ngan unggal bulan jangar hulu. Heuh eta maksud abdi teh. Melaan naon sebenarnya kahayang nu nyiksa diri sorangan. Sedengkeun Allah geus nyiptakeun pangabutuh. Ibu butuh ku tuangeun, Allah mah nyadiakeun eueuh jelema kalaparan teu dahar. Ibu butuh ku angeun, Allah mah nyadiakeun baju keur ibu geuning ieu bararuni. Pancen pernah ibu tataranjang lantaran teu boga bajunya. Pangabutuh ku Allah dibikeun, tapi bab kahayang, hayang ibu mobil. Hayang mobil. Boga keur bensin. Bisa nyetiran. Paingan ku Allah teh dibikeun, lamun dibikeun ibu mah don paeh jeung mobil-mobilna. Ieu teh bijaksana Allah teh Pak. Nah mah jeung bijaksana. Heueuh jalma mah gumantung pangabutuhna. Berdeg hajat jelema beunghar deuk nabeuh wayang golek emang sabodo 60 juta deuk ade Astrid oge 18 juta pek bae nu keur beunghar mah nganu sangsara mah entong. Maha poting bajidor wayang golek ongko menang anyuk ka hutang suka bunga joget luhur panggung bere hajat 2 poe jebleh di masjid. Cing teu kunaon Mang pan kamari mah cing teh bajidoran nepi ka ngamplang ayeuna bet curik kieu cenah takdir teh bubar hajat gede hutang aya urang pan jelemana seperti kieu nya jug langsung we lain takdir lebok ka hayang. Ieu teh orang Sunda nu boga tong bancet di denge tong bangkong di waro lamun ibu pamadegan ibu tong sok ngadenge batur hajat euy abuh wayang meujuh keur maneh mah jawab ku ibu heug ku urang ditabuh ngan lamun beug hutang bayar ku maneh
batur mah ukur ngeprokan, batur mah ukur nitah, solusi mah hate ibu sebenernya. Matak di kasusah teh lain ti Allah, dijieun ku sorangan. Oyono ibu ngerasa hirup sangsara, mage jeung sangsara. Tah boga duit abdi 5 juta, hayang. Ngan panon dicokel hiji. Tu geuning mahal eta panon hiji wae mung ditanonkeun jeung 5 juta. Ceuk saha ibu sangsara? Ginjal we ginjal lamun ibu deuk dijual 1 M ibu. Ginjal 1 M, jantung 1 M, 2 M, juk jual ngan ibu dikurebkeun. Mahal keneh umur pamere Allah, mahal keneh awak sehat pamere Allah, katimbang jeung duit maka paingan ceuk Abuya Muhyiddin keneh. Nupang luhur-luhurna kanikmatan adalah sehat, nupang rendah-rendahna adalah harta, mata keur naon neangan harta nepi ka poho kana kasehatan. Loba teh jelema kitu nepi ka poho dahar, poho nginum. Neangan harta ternyata geus digunuk-gunuk harta geblus ka rumah sakit, nanaonan nya euy. Komo nu paling paur adi jeung lanceuk marbutkeun harta nepi ka pasea bari maot mah keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Aduh kenaheun ieu ceramah heueuh well. Keur naon harta dipaseakeun bari maot diting. Eueuh nu milu eueuh gedong cicing, mobil cicing, sawah cicing nu ngeunam ahli waris we. Da ibu ge sanyaah-nyaana ka salaki anggar teu hayang milu geuning. Sugan ibu ka salaki saking kunya, "Oh, Bapak, ari abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur. Abdi mah ridho lamun dikurebkeun." Teu nyaho lebih di dia pinter dijejak jeung deuk milu mah kaju ah. Geblus teh ka jero kubur. Rorowesan deui si eta. Sing teh lain deuk milu gandeng si ustad kitu ngadon ngamek si eta. Matak waradul wungkul teh. Heuh ya. Matak alhamdulillahi rob ay rob teh nu mangeranan nu miara nu ngajaga matak hampuranya hampura ya. Bulu panon geus alus nama jeung ditamal di panjangan geus alus aloh teh barang bere teh geus alus nah urang teu narima dorog-dog di panjangan keur mau motor ti kosruk kana susukan nah da bulu panon panjang hese beunta atuh halis geus hade ieu teh halis teh geus hade ibu tuh hararade kieu teu narima kana ngajedig kerok ganti ku patlot ayeuna teh usum hujan balik teh ditanya ku salaki ka mana sih halis leungit hiji tong sok ngarerepot diri Allah nyiptakeun manusia teh geus sampurna nama jeung kudu riweuh kulit hideung dreg-deg meuli skincare hayang naon bodas beungeut bodas toong punuk renge padahal mah da anger dek di skincare dek di bodas-bodas ge ari jodoh patina jeung udin mah jeung udin we moal matak menangkeun nana gerhana malahan mah bapak kudu pinter neangan hikmahna naon hikmahna boga pamajikan hideung genah nah bage jeung genah bangsat ge teu tulus nah bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajeleng deui atuh nah asa disampeukeun huntu beungeut tah jika heureuy ieu teh tapi kuring teh keur nerangkeun hikmahna naon ibu sangsara bisa jadi Allah deuk nyalametkeun ku kasangsaraan jelema beunghar bisa jadi Allah deuk mere kasalamatan ku kabeungharan nu kumaha nu cocok jeung fungsina nu sangsara pek sabar dina kasangsaraan anu beunghar pek tulungan jelema nu sangsara duanana ge keur menuju alam kasalamatan bener nu bodoh bisa jadi salamet ku bodona nu pinter bisa jadi salamet ku pinterna nu kumaha lamun nu pinter daek ngoncoran jelema bodoh anu bodoh daek sumolono kanu pinter duanana ge menuju arah kasalametan urang lain geus pinter ngahina nu bodoh deuk ngahina mah teh kudu pinter keur naon luhur-luhur teuing sakola deuk bisa ngaledek batur ladangan sakola hanas luhur ai pagawean ngaledek batur mending tong sakola sakalian matak hakikat ibadah macan katempo teh ieu pengawasan ibadah nyao panu disebut ibadah mah innallaha ma'ana saestuna Allah bebarengan jeung urang nah ieu pengajian jeung Allah gitu teuing isuk ayakeun pengajian sok nu penceramahna kudu ustad setempat nah mungkin jamaah loba sakieu ibu bade sumping tuh ngahulang pandi kitu kan berarti ya sadar teu sadar daek teu daek innallaha ma'ana teh batal nama jeung batal nu ngaran ibadah teh Allah babarengan jeung urang apakah ieu pengajian jeung Allah teuing buktikeun poe isuk ayakeun deui ceramah nu ceramahna kudu ustad setempat
cek ibu nah boloba bakal loba jamaah nu datang moal berarti penting ieu teh lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung nu na TikTok. Mana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing cobaan tahun hareup ulem deui tong dibayar datang moal 2 kali eta suudon. Aduh mending balik daripada pengajian naramahan dosa. Mun kuring datang ceramah tuluy teh dibayar nepi ka teh datang catet ku ibu berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit nya hayang bareng jeung Allah teh hese matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang koreh kanu deket bae cirina satangtung diri aya saha jeung di mana apakah hate urang aya Allah salawasna coplok wae geuning Allah teh keur salat bareng jeung Allah bubar salat Allah luncat nu aya ngadon sombongna ditanya ku batur teh marana salat atuh keur maca Quran bareng jeung Allah beres maca Quran nah lekoh maca Quran tapi lekoh oge ngaledek baturna keur maca Quran dilekah lekoh bareng jeung Allah tapi bubar maca Quran ngahina batur berarti lain jeung Allah jeung naon jeung asa aing pangqur'anna well mangga ada bongan pakades mere judul itu ngaji rasa ngaji hate pandalilna teh ikro kita baka kapa binafsika geura baca ku araranjeun kitab nu aya dina diri anjeun sorangan naon geura sok ari ibu teh saha odah mangarana jalmi nu mana jalmi teh iya teuing cantang tuh urang jadi jalma arek dibuktikan toong ku ibu doma lapar kencarkeun init ka jalan rauk-rauk karena daun sampe teu nepi ka sampe dirabut coba manusia daunna dituang kulitna dipasak sampena dirabut tangkalna dibabetkeun malahan mah pagerna dilek-lekkeun nu kitu jalmi teh mangga mamam ibu odah sok mana nu disebut jalma teh mana apan dikatuhu teh aya malaikat dikenca teh aya setan tah kadang-kadang urang teh jadi malaikat kadang-kadang mah jadi setan sedengkeun manusia di tengah-tengah jadi malaikat osok jadi setan osok jelema mah ibu keur amok ka salaki si bagong tah keur jadi naon ibu pek aing ngararaku ona mah si bagong untung salakina jadi malaikat aduh mama nyebut bagong berarti sapepeting akang hees jeung bikangna lalu anak nanya mama bagong bapak bagong ari abdi anak begujang harapannya teh jalmi gitu kunaon eta ku nafsu coba lamun bareng jeung Allah amek ka salaki entong make jeung si bagongan sare jeung urang dahar jeung urang sagala rupa jeung urang ayeun ngomong nyebut si bagong tanu kitu teh awewe oboknya dipoyoknya dilebok ai butuh keneh mah tong nyebut bagong kumaha tuh lamun amek ka salaki bareng jeung Allah pake wiridan amek heueuh wirid geura sok ngarah bareng jeung Allah amek ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin salaki teh ngadon nangkeupan dianggap kasurupan naon nu dibaca ayat kursi lah paseha moal tah jadi jalma nu bareng jeung Allah mah kitu sifat hirupna teh cerik dirina lamun boga harta batur ngeclok teu kabere cerik dirina lamun baju alus sedengkeun tatangga menu butut cerik dirina cicing digedong sigrong sedengkeun tatangga nyarak celakan usum hujan kitu nu bareng jeung Allah mah parantos nepi ka dinya jalmi atuh poa urang teh nya medag cekuring oge hirup itu teh ngaji rasa ngaji diri teh maruk teripuh capek boro-boro ilmu urang ditampak ku batur ku awak urang geus ditolak nu ngaran ilmu teh ibu boro-boro mah ku batur ku awak urang geus ditolak da ibu ge uninga nya ilmu bab duha nya nah henteu atuh cok deuk nyieun alasan naon da ibu ge arapal
di akhirat teh poek nu nyaangan iwal ti ku maca Quran parantos ual poek maca Quran pek we pek ngararaku so. Pan eta teh ilmu boro-boro ditepikeun ka batur, ilmu teh ku awak sorangan ge ditolak. Matak jelema alus lain merangan batur, lain ngaledek batur, lain ngahina batur. Pek gerak perangan mah awak sorangan. Paingan ceuk Nabi perang Badar, perang gede, tapi aya nu leuwih gede. Naon eta? Merangan diri sorangan alias hawa nafsu. Bener. Keheul atuh da. Tuh. Kabuka we nya alhamdulillah. Komo Allahu Akbar mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nu maha agung. Allah nu maha agung. Geuning urang mah kaagungan Allah direbut ku urang. Padahal hirup mah ukur sesebutan. Teu kudu legeg-legeg teuing hirup mah. Hargaan atuh ustad gitu. Unit ibadah haji balik ka dieu eueuh nu ngomong haji. Mang haji. Kunaon si eta nepi ka hayang-hayang teuing disebut haji. Ai kuring beuki ngalonyeng, oh nya haji jeung mayar 20. Ai incu bersihin juga haji 200 dibayar harita keneh atuh. Berarti ku ibu simpulkeun indit ibadah haji ngadon beak duit ngan sabatas butuh gelar haji. Kasombongan milik Allah nah habet direbut ku awak urang. Mata ngalawan iblis lain ku maca Quran, ngalawan iblis lain ku maca sholawat, ngalawan iblis lain ku ka masjid, ngalawan iblis lain ku ibadah. Kunaon atuh? Ku tawado. Da iblis teh sanggupeun tawado hirup. Nu kumaha nu tawado? Nu batur dianggap leuwih alus batan urang, batur leuwih pinter batan urang, batur leuwih hebat batan urang. Ta eta nu ngaran tawado teh. Bisa teu urang nganggap batur leuwih alus batan urang? Nyao nya. Tah di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Mantak pejabat anu tawado mah bareng jeung rakyat, mimitina dicoblos rakyat, geus jadi ge teu mopohokeun tah eta pejabat. Pan kanyataan mah lain kitu. Ai keur hayang bareng jeung rakyat, ai geus jadi ngadon bareng jeung alam gaib. Tapi ka rakyat hayang panggih ge hese. Kalau kawe baligo pagede-gede, da rakyat mah butuh baligo gede, butuh nage gawe gede ke rakyat. Ulah sagala ngomong ke rakyat, geuning wara deulung tuh. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat mah teu butuh waos nyorocos, nu penting mah seueur buktos. Matak ayeuna usum politik tong hareup teuing rakyat mah. Naha deuk nu jadi si A si B ge anger ibu mah ka sawah. Pek beda pilihan silahkan deuk itu deuk ieu ge mangga ibu beda pilihan alam demokrasi ngan hiji nu teu meunang pasea jeung tetangga. Matak nu hade mah politik rakyat. Bu cing tanaha make jeung ka Anies Baswedan hayang jiga Jakarta, ari ibu di mana? Di Sumedang. Cinta ibu belah dia hayang kasah Prabowo, nah karunya 3 kali eleh wae. Hari ibu cinta hayang kasah Ganjar Pranowo, nah dewasa. Naon buktina huisan kabeh. Ayeuna Prabowo jadi atas dasar naon rakyat milih Prabowo? Karunya geus 3 kali eleh wae, bener teu Bu? Karunya 3 kali eleh wae antep cenah jadi. Pan kitu bahasa rakyat mah tasusuganan atuh rakyat karunya ka Prabowo, Prabowo ge sing karunyaeun ka rakyat. Well. Nya hirup teh ukur disebut. Ukur disebut batur, naon ukur panyebut. Teu kudu riweuh. Hate matak bener Allahu Akbar. Komo babla ilaha illallah. Naon hartina teu aya di pangeran angin Allah, teu anu minterkeun angin Allah, teu anu ngadaekeun angin Allah, teu anu ngabisakeun angin Allah, teu anu ngawujudkeun angin Allah, teu anu mere angin Allah, teu aya nu sagala-galana angin Allah. Jadi bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, sagala rupana ge ku Gusti. Matak ibu daek pengajian ulah asa aing daek. Nah, ku Allah didaekeun. Da ibu keur kedul mah geuning disamper batur ge sudi. Hayu euy pangaosan, can nyangu sok teh heula. Keur katepaan ku kedul. Coba ieu nu halaladir itu keur katapelan ku daek. Matak isuk ulah sok daek jeung tong dibeja-beja ka batur. Huai hareupeunana kunaon huai ngaos wengi atuh. Nepi ka asa teh kudu kitu ge hel. Kaharti itu ibu. Heuh sangkilang maca la ilaha illallah teh di urang mah pabalatak jeung beda carana deh. Aya nu tungkul, anu gidug, aya nu muih. Lamun ibu aya nu maot ngiruan tahlil sok. Aya nu la ilaha illallah. Hudang-hudang dahar sia teh. Aya oge nu maca tahlil bari ngagidug. La ilaha illallah. La ilah. Cing teh mang naha teu
tungkul tempok kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gidag marah teu sare nganu paur nu muter Pak ilallah sajam setengah nah ada bubar tahlil teh dahar-dahar acan kuat pias beungeut na golokok di buruan ongkek atuh da meureun lieur sing teh kunaon ari maneh wiridan nanaonan kikituan cenah hayang tepung jeung Allah kitu sing teh bebengok maneh nyebutkeun tepung jeung Allah cenah talung urang tepung jeung Allah daripada batur nelpon Allah cina aya kitu nelpon Allah eta cenah tahun kamari ya Allah ira Idul Fitri Jumaah cenah ceuk Allah teh komo aya nu geuning aya nu rapat jeung Allah saksina malaikat ngawangkong jeung cacing asal lieur babaturan goreng mah geus wiridan kikituan nyebutkeun tepung jeung Allah sing teu kumaha bentukna nah cenah kos teh nya ranyai dianggap kica-kica sia teh tah di dieu butuh hate kumaha ceuk hate tuh lalajuan ku ibu sampe bawa ka imah ibu jadi gegetuk jadi comro jadi misro jadi kicimpling ibu mah resep kicimpling tuang ibu mah resep misro tuang nu tukang mah resepna kana peuyeum tuang tong pernah diadu-adu kicimpling jeung comro nah hancur heueuh lapar kabeh gumantung sakaresepna mah resep ka NU tuluikeun kang resep ka Persis mangga kang resep di Muhammadiyah silahkan nu teu meunang mah para syekh kahartosnya sampe Abu Muhyiddin pernah nyarita tuh tempo dapuran awi bawa ka imah jadi pipiti jadi nyiru jadi boboko jadi ayakan jadi hihit kumaha atuh pake gumantung fungsina tong diadukeun hihit jeung boboko nah sangu atuh tamplok teu kudu pasea balik we kana dapuran awi keneh awi bener itu ayeuna nana gerhana bajuna kieu calanana kieu ngomongna kieu bae da Islam keneh atuh mun urang kong hucu pek gebugan ku sararea Islam kuring ge salat sarua zakat sarua haji sarua umroh sarua naon anu teu sarua entong sok lalajo baju nah tempo manu saruana kahartos ibu matak nu hese teh nyaragamkeun hate cik urang umat Islam ini ada sarua kabeh Quran sarua hadis sarua nabi sarua kiblat sarua nah abet pasea hate nu teu sarua aduh nyadek nyalahkeun Allah kitu Allah disalahkeun Islam disalahkeun hate salahkeun mah bongan urang nu mung sarua nah atuh nana gerahna bajuna biasa apaan tadi geus diomongkeun kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa jalmi luar biasa mah ulama ajengan kiai eta luar biasa matak acukna ge beda jeung urang dek urang mah jelema biasa matak biasa nah hanaha meunang pangkat kades make baju camat pak camat teh jadi camat pak kades teh jadi kades 2 periode polontong leos ke kantor kecamatan make baju camat anger pak diterak polisi nah camat gadungan apaan jabatanana kades keneh kuring manusia biasa ulah waka make baju jelema luar biasa nah kuring teh biasa keneh mah make jeung make baju nu luar biasa ari hirup biasa keneh aduh well mending ibu odah we odah bongan ecek anjeunna odah cenah abdi jalmi cenah abdi kartos Bapak Hansip tuh aya polisi desa jadi polisi desa dihargaan ku sararea dihargaan ku RT dihargaan wayahna nya ge Bapak polisi desa aya asup ka kantor kecamatan mah entong make baju polisi da karek jadi polisi desa kumaha mun make baju polisi atuh prit ditilang aya nu ngagugu ditonyok Kang ya teh kahartos bahasa kieu kahartos tah kitu oh nyata mama hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh atuh bagianana mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi mah burutnya teu usaha diomongkeun ka mamah dedeh atuh puguh mamah dedeh mah gede amak dicarekan hei tong kitu datang ka RT nyieun BPJS sopak bengok etana gitu mamah dede mama nyata ngulum ceramah teh hayang nerangkeun bari lentong bari kalem koloteun nerangkeun teh bab karuhun ti Mahmud dupi ka sararea padilah segala rupa anjeunna ahlina ti Sumedang caket Abu Muhyiddin
Asipa Al Mahmudiyah anjeunna bagianana ya Bu. Mama yang nu pinter maca sholawatan Kiai Haji Salimul Apip wargina keneh urang ku tawaringin. Anyata mama hayang nu jiga ojek online urang. Ngahiji gara sok sauyunan lain kudu papaseaan sok silih hargaan sanajan beda pek silih hargaan pan ibu ge salah kijing pamajikan beda silih hargaan eta borosot budak kunaon eta ku silih hargaan coba patongong-tongong paling bijil ge anak ucing atuh da eta teh ibu teh ku silih hargaan ning eta buru-buru sut teh budak ieu teh eta teh matak disebut lagi geuning buah kacinta cenah kitu ieu buah kacinta deh. Ya urusan beda teh silih hargaan mah jadi indah. Matak toong ilmu kolot disebut kacapi suling, kacapi kecap nu hiji. Kawatna 20 nemongkeun sifat wajib Allah nu 20 jentrengna kacapi nadana 5 dami natila artina geus beres simbol ku kolot baheula di dunya teh kudu siap beda lain kudu sarua. Barareda tapi dijentrengkeun ku ahlina jadi raos. Tah Islam teh ngarah ngeunaheun mah hiji we silih hargaan silih ajenan lamun jelema teu bisa lalajo kana kagorengan diri sorangan maka moal bisa narima kana kamajuan batur panyakit hate teh teu kudu diomongkeun ku batur rasakeun ku awak sorangan lamun batur nyen gedong ibu juga amek tah kunaon lamun batur meuli motor ibu juga ceblek geus kabeuli deui motor si eta aya naon dina hate lamun batur nyen gedong juk keheul aya naonna hate tah matak panyakit hate teh geus teu kudu dituduhkeun ku batur balik kana awak sorangan sabenerna urang ge geus sadar aing boga panyakit omean lain ieu mah keur sadar boga panyakit ngadon ngomongkeun nya bener sih eta mah bari teu usaha ge duit teh loba meunang naon cing noyol bari nolol nu beung harta boga anak botak tina janela tuh ceuk aing ge tuyulna kitu geus sidik eta hate boga panyakit ngadon ditamahan deuk iraha sadar hirupna matak bersih hate jeung kotor hate geus teu kudu dituduhkeun ku batur rasakeun ku awak sorangan matak bersih hate teh butuh latihan mun ame kana kamajuan batur astagfirullahaladzim kitu atuh batur nyen gedong astagfirullah aing imah butut keneh asa jarangnya jelema kitu nya lamun jarang lamun eueuh berarti saha urang ngawulet we dina hate teh nya batur make ngongorong urang ge apal tina lajada atuh bae we rek tina lajada rek ladang COD bangsa bodoh da abdi ge apal konengna teh koneng pisan geuning nu saminggu sakali teh disipuh ka pasar geranya urang tempoan ulah disumputkeun tapi da asli demi Allah asli bukan apa mantak ibu hayang apal panyakit hati ibu hayang apal gering na hati ibu hayang apal bersih na hati ibu da karasa jelema nu teu bisa apal kana kagorengan diri maka moal bisa lalajo kana kahalusan batur tah sok ayeuna ge atuh dina alam perbedaan urang sing ngarepan ku dewasa hayu urang hijikeun bener dawak ibu ge ladang tina ngahiji tina naon taneuh cai angin seuneu dihijikeun jadi ibu coba leungit unsur taneuh nu aya unsur cai moal jadi jelema moal asli ibu mata cekolot ge disebut papat kalima panca nu opat balad sorangan pancerna hate sorangan naon nu opat taneuh cai angin seuneu guguru tina taneuh diedek dileyak digeleuhan dikemeuhan dirujitan dicuaan dingewaan sekalipun halodo genep bulan nolol hujan sapoe itu jukut hirup deui tutut hirup deui belut nyampak deui lauk hejo deui lauk hirup deui tukang tani seuri deui eta taneuh teu boga panyakit dendamnya geus ngajarkeun eusi hate ibu teh kudu saperti taneuh matak lamun aya jelema anu dendaman meureun taneuh sangketa sia eta komo nu hasem beungeut mah jigana taneuh kuburan lol angin pan angin teh dibagi dua aya angin gede jeung angin leutik angin gede disebut puting beliung pan sieun jelema ku angin puting beliung cek bapak kades enjing kedah ngungsi jam 10 bakal aya angin puting beliung pan ibu teh jeung salamet nah salamet pindah heula ka Cimaung ngungsi ka abdi diterima sapoe mah itu lupa mah repot atuh urang salamet ibu ku angin puting beliung salamet tapi jelema moal salamet ku angin nu leutik ngahiliwir iya ge nu daratang ka dieu mun aya angin puting beliung bakal salamet ingkah we sieun segala-gala
tapi ku angin leutik hampura moal salamet. Mana bukti itu nu tukang nunutan ku angin leutik gitu. Aduh bener Bu, cek kolot baheula malahan urang Sumedang nu mere ilmu nage kumaha cek urang Sumedang jelema moal mungkin kabeurean ku cucuk kuda tapi jelema kabeurean ku cucuk peda. Heeh, matak ulah sieun kuno gede, tah kudu sieun mah kuno leutik. Matak musuh teh lain batur, saha musuh teh awak ibu. Matak tong merangan batur, perangan mah awak sorangan. Ieu ke batur sesebred, sorangan nyeun kalakuan goreng di bunian. Amit Gusti. Baheula zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh. Berarti kolot baheula geus perang jeung dirina, paduli nyawa beake. Nu penting syahid we dek dibom ge masjid, milu salat di masjid dibom, hancur awakna, ngocor darahna. Ridho poe ayeuna ceuk saha urang hebat iman. Aya masjid dijaga ku Belanda. Nah kosong. Poe ayeuna aya masjid dijaga ku Belanda. Heuh nah kosong. Eudeuh nuding saha? Bebongok Belanda geus eueuh. Kolot baheula Belanda cicing di masjid teu meunang kumaha we Israel ka Palestina bebongok Israel ngajaga Masjidil Aqsa tempo orang Palestina geblus-geblusnya ke masjid paduli ting hancur oge. Tah bangsa urang teh pernah ngalaman kitu. Masjid dijaga ku Belanda ulah aya jelema ka masjid tapi masjid pinuh dibom hancur awakna ngocor darahna. Rarido Pak ayeuna geus merdeka eueuh da Belanda cicing di masjid ngajaga masjid tapi naha kosongnya. Berarti musuh nu paling nyata teh lain Belanda saha atuh? Matakna memeh merangan batur teh perangan awak sorangan. Ieu mah aya rakyat urang mah ka Palestina cing derek naon maneh perang bisa nyekelan bedil henteu tah cing teh urang boga bedil tuh itu piit tembak. Nah di tembak teh piit ngaruh kikituan. Cing teh mana ka Palestina dek naon dek perang. Dek make kapal moal, make mobil moal, dek naon dek lempang atuh modar lebih ke Bandung oge. Merangan matan weh saya mah perangan diri sorangan. Bener Ibu. Lamun Ibu geus barang bere ka batur, bibir sok hayang ngabeja-beja, sok gerak perang. Gusti ulah nepi ka betus abdi geus barang bere kasih itu. Jempe balem pepohokeun. Perang geura sok. Meuli baju anu alus perang jeung diedeng-edeng. Ieu mah kalau dikitu-kitu. Si eta pikarujiteun ieu teh baju teh anyar hayang nakol aing mah ku mik dan kitu batu teh sing nyumput atuh apan ihsan teh antabudallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup Allah anu nempo anjeun keur ibadah geuning urang mah ibadah teh hayang we ka teu batur berarti can ihsan. Geunah apa ceramah kita kabeh ge da ungeuk jelema geus maca sholawat puting-puting isuk seserakan rada serak cing teh kunaon tos ngaos sholawat sababangi kumaha maneh ya nama kejing kudu dibejakeun ka urang da urang mah moal nyatet amal maneh tapi nu bakal nyatet amal diri adalah malaikat. Allah teh geus nyiptakeun malaikat raqib jeung atid tugasna nyatet amal ibu amal kuring goreng ibu goreng kuring. Nah ari manusia sok nyatet ka gorengan batur ti iraha urang jadi malaikat. Jeung tong coba-coba ahli maksiat disebut ahli neraka, tong coba-coba ahli ibadah disebut ahli surga. Liurnya tong coba-coba ahli maksiat disebut ahli neraka, tong coba-coba ahli ibadah disebut ahli surga. Cantang tuh. Nah iblis ge ahli ibadah Pak, ahli sholat, ahli zakat, ahli sagala-gala, ahli ka masjid. 70% ilmu Allah aya di iblis kabeh mata ngagoda ka urang berat teh ku ilmuna aya di si bebongok si eta. Tapi nah iblis terjadi kakasih Allah sombong. Berarti amal ibadah digunukeun ti bareto nepi ka ayeuna sombong sakali leungit hancur pahalana ku kasombongan sarua jeung iblis laknatullah ibadah bebeakan tapi teu ditarima lantaran kasombonganana. Well. Jelema nu tobat loba. Sejarah cerita zaman bareto nu rek maehan 88 nanya ka ustad lamun abdi geus maehan 88 tuluy tobat terus diterima moal cek kiai moal atau kagok kuring maehan 88 jeung sia sakali podaran jadi 100. Ternyata sakingku hayang tobat ka pangeran ceurik lelempangan neangan jelema nu hayang ngesahkeun tobatna ceurik jatuh teh jong gubrag maot kumaha Pak bahasana
ditarima tobatna sanajan teu bebeja ka manusia. Tuh 1100 jelema dipaehan tapi tobatna sakali nalika deuk maut dipupus dosana ku Allah. Bener? Ahli maksiat matok ceuk urang ge kadang-kadang mah bangsat ka surga nu salat ka neraka. Wah, ieu mah aya bahan ngadat jelema teh diterangkeun. Rada gelo ustad teh. Manya aya bangsat ka surga. Aya nu salat ka neraka atuh geus wae aing teh eureun salat ngabangsat we. Tah eta mah jelema dangkal pamikiran, encan ngarti geus diungeukkeun. Cicing heula urang nyieun contoh. Kade kudu telek kudu telik ulah taluk lamun salah goncang tolak. Wayahna ulah loba nunutan, ngadenge ceramah kieu mah kudu kieu we. Apan keur nerangkeunana kontroversi bangsat ka surga nu salat ka neraka. Cicing heula ulah baka amek kieu. Ma odah bade ngiringan. Oh, siap. Urang nyana contoh ti dieu nepi ka dieu nya. 1 2 3 4 5 genep jeung ma odah 7 8 salapan 10 neng bade ngiringan banyak 10 ya ti ibu ieu nepi ka dieu teh 10 jalmi Pak 10 ma odah leungit motor katempo di CCTV bangsatna teh nana gerhana jadi kuring teh nuhun hari tadi nyebut al-mukarram, ini nyebut bangsat. Asa teu nah ya hate euy, ku urang Sumedang. Ma odah leungit motor katempona CCTV bangsat teh kuring. Cek ilmu hukum nu mana, Pak? Cek perdata, cek pidana, cek agama. Berarti nu kudu nyebut bangsat ka kuring iwal ma odah. Naha apan ma odah nu kaleungitan bari katempo kuring bangsatna. Cek ma odah bangsat nana gerhana teh mohon ma odah hampura abdi teu kapoekan butuh biaya ke rumah sakit punten we engke geus aya artos mari dipulangkeun geus sajeung ma odah mah abdi beres tapi tatangga ma odah anu salapan hampura bakal tetep nyebut bangsat ka abdi bari abdi teu maling tinu salapan rada beray-berayan ibu pangijeng anak kuring kade euy anak bangsat jeung pamajikan kuring kade euy pamajikan bangsat inung bapak kuring daek we ngalahirkeun bangsat cek nu salapan abdi jeung ma odah mah geus beres geus islah digebugan ongkoh ditonyok ongkoh ka polisi ongkoh di penjara 3 tahun ongkoh bari motor ku ma odah keneh nah ari emak tapi ieu jeung nu salapan Pak nyebut bangsat ka kuring bari kuring teu maling teu nu salapan naon ngaranna nu salapan ka kuring berarti mitnah al fitnah tu asyaddu minal qat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan di dunia kuring wirang di dunia dewi wirang di dunia disebut bangsat nyeri hate nyeri malahan maot teh hayang gerak nah geus teu betah di alam dunia sabat dibitnah wae ku batu tepung ke akhirat nu salapan dipanggil kadarieu cek Allah teh ini pengadilan pangeran anu moal bisa disogok bener anjeun nyebut bangsat karena gerhana nya Gusti kumaha cek Allah ngabangsat naon na gerhana tinu salapan cek ibu tepan teu Gusti ngan ngabangsat mah tinu ma odah saha ma odah teh hadir mau oge jadi saksi bade mak juga tuh ayeuna hadir mak hareupeun Allah cek Allah teh Gusti nya nana gerhana teh bangsat ti abdi ngabangsatna nu leungit adalah motor tapi da manehna geus menta hampura kok mak di penjara 3 tahun digebugan ongkok ku hancip itu teu ngebeguna polisi hancip tapi jeung nu salapan abdi teu beres nu salapan teh berarti mitnah ka abdi maka eueuh deui pengadilan Allah nangtukeun ladang salat ladang zakat ladang puasa nu salapan bikeun ka kuring tapi ladang bangsat kuring mangga mamam ku nu salapan nah eta matak Islam teh apik tong wakat tudang tuding ka batur da urang teu bisa ngarasakeun jadi batur kahartos nya la ilaha illallah teh tong diaku matak la ilaha illallah tadi pangeran aing Allah teu anu ngajadikeun aing Allah teu anu ngawujudkeun aing Allah teu anu ngabisakeun aing Allah teu anu minterkeun aing Allah matak bejakeun ka jelema anu pinter tapi sombong ku kapinteran di mana Allahna jelema salat ngarasa aing pang salatna di mana Allahna jelema maca Quran tapi asa aing pang Qur'anna di mana Allahna can ayana hate geuning tah eta teh bahasa wayang Pak kumaha cek wayang Semar semar tah ieu mah karesep mah odah iya we nangu
ngahaja Semara kuncung danar wolong lu ke semara tanah gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca itu cuk nu belah ditu cuk jamaah bari hareosan teu sangka cenah nya nanagerana mah keur kaset teh alus sorana nuhun bari eueuh nu ngomong kitu teh gerayo orang telem karena bahasa wayang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria tah manusa nu alus teh nu leungit dirina nu aya Allahna kitu pan urang mah anger diri urang aya Allah nu leungit lamun infak hayang dibeja-beja berarti naon ria datang Allah eueuh bener bu keur salat ge pan urang mah keur salat mah kadang-kadang we keur salat ge eueuh Allah teh Allahu Akbar senal capit ge jug inget atuh hanapeun susukan berat pak bareng jeung Allah matak cek bahasa kuring jelema nu boga ilmu cantang tuh bareng jeung Allah da jelema nu bareng jeung Allah ku ilmuna bakal loba jelema nu kaoncoran bakal nyaahan bakal asihan bakal deudeuhan apan Allah boga sifat Rahman Rahim Malik Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar maka lamun ibu hayang apal sifat Allah geura tempo jelema anu nyaahan ta eta sifat Allah nu sabenerna aduh tapi kahartos ya cek ibu tuh ya Allah paparin abdi kasayan teuing ari kahadean hayang menta mineng migawe hanteu pan lieur lamun ibu barang peda ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat udah kul wiridan keur wiridan aya nu punten assalamualaikum punten assalamualaikum punten eureun heula wiridan waalaikumsalam ece aya naon sok ka imah heula komo bari ceurik kunaon nyata urang teh budak sekolah butuh biaya luhurna 500 handapna 400 sedengkeun kudu aya poe ayeuna geuwat ibu sujud syukur naha jawaban doa ibu ya Allah paparin abdi kasayan bener teu Gusti cikeneh abdi minta kahadean geuning anjeun ngirim ieu jelema pikeun nyieun cukang abdi kahadean aya ece tong gujrud yeuh karek 500 mah bawa aya pulangkeun eueuhkeun bae urang badami di akhirat menang hade lantaran di dunya nyieun hade mata cek abdi doa ibu ya Allah paparin abdi kasayan dunya akhirat wadul buktina mah lain kitu ongkoh hayang kahadean dunya akhirat geuning eta aya tetangga beri ceurik mah kunaon ceurik nya tak budak sekolah butuh biaya sarua ya ge keur jangar kana sirah teh terus aik adia dek naon sesuganan di maneh keur aya 500 hanapna 400 boro-boro eueuh bari aya duit aya disebut eueuh tungguan saminggu tungguan 2 minggu tungguan sabulan tungguan 3 bulan bisa eueuh eta duit dipake panyakit ibu geblus ka rumah sakit perjanjian ibu nyebut eueuh bari aya cicing ya mah kudu ngarti ilmu tingkat tinggi ieu teh pan jarang jelema nu sadar nepi ka dinya cek ibu teh eueuh bari aya tungguan sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan bakal eueuh eta duit ku cara gering ibu ku cara dipaok batur ku cara leungit matak geus leungit tong gojrud aduh leungit duit Gusti kumaha si itu lebok kahartos kudu apal yen Allah teh nyaksian kana ucapan tekad jeung laba manusia matak lamun aya pek omongkeun aya mun eueuh omongkeun eueuh ulah aya diomongkeun eueuh geus cek Allah teh urang eueuhkeun hewas ka rumah sakitnya kumaha cek anu teu dibere aduh maman cenah hayang kaalusan dunya cenah hayang kaalusan akhirat orang ke Subang keneh nu nyarita melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng gitu pak mun bapak hayang kahadean di akhirat gerajieun atuh ayeuna kahadean di dunya lamun bapak hayang kagorengan di akhirat pek gerajieun ayeuna di alam dunia ternyata akhirat nomor 2 dunya nomor 1 matak doana ge robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dunya heula ka akhirat ternyata dunya gerbang menuju alam akhirat matak nyieun kahadean teh engke teh di akhirat teh lain engke ayeuna akhirat mau urusan Allah mun dunya urusan bapak ai hayang nyeun kahadean ai hayang salamet dunya akhirat ai salaki popolotot kana gosip beuki batur nyeun salah diomong-omong boro-boro akhirat itu juga dicekek batur atuh heueuh ye mau udah ngartieun beda ungeukna wah tari
Lamun bener ibu hayang kahadian dunya akhirat, kan akhirat mah Allah nu boga Pak. Akhirat Allah nu boga. Iya ya dunya mengpeng urang keur di alam dunya hayang kahadian di akhirat. Modalan ieu dunya teh mazraatul akhirah, cukang lantaran keur menuju alam akhirat. Jieun atuh kahadian dunya akhirat mah kumaha Allah, jelema melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Lamun ibu bener hayang kahadian akhirat, gerajarieun ti ayeuna kahadian di dunya. Amin. Pan amin mah mugi Allah ngaijabah da urang malin ngadoa. Hayang kahadean mah tempo batur teu ditiung Gusti ieu cukang lantaran abdi keur nyieun kahadean nyai ka dieu urang ngaliwat tong kabab tiung diomongkeun drekul ngaliwat. Mak teh boga tiung di mama jigana goreng da mama geus kolot. Ieu teh tiung teh keur meujeuhna budak ngora hargana ge jauh da sidik denai. Kop keur maneh ai geus dibikeun meureun dipake heung teu kajeun. Pan urang mah ngomong wungkul nu teh ditiung neraka iraha mere. Kartos teh Pak. Heueuh kitu tah. Itu teh batur salah teh keuntungan besar keur urang Pak. Batur nyieun salah keuntungan besar keur urang. Mun urang cicing dina bener panggih jeung nu salah kudu atoh. Nah cukang lantaran nyieun kahadean kanu salah. Iya mah keur mah batur salah ku urang diomongkeun sarua garelona teh. Batur salah ku urang diomongkeun sarua garelona. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna, pan garelo. Aduh, teu sadarnya. Da bohongan Pak Ades mere judul itu. Ngaji diri, ngaji rasa. Setelah ibu bapak ngupingkeun ceramah kuring, naon nu dirasa? Ternyata urang teh loba kurangna batan sempurnana. Bener. Aduh, komo di bawah bab ilmu teh tilu, kolbi, kauli, fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Ari urang ilmu karek nepi ka mana? Karek dina ucapan, ai pagawean. Nya mangga we ngaku sorangan daripada kurang diomongkeun. Da kabehan lagi arapal ilmu sodaqoh, geuning perdit. Teu aya gaduh tanaga. Matak naon lamun nyeun kahadean ku tanaga. Dek nyebutkeun teu aya setruk kitu. Berarti da anggap nyeun kahadean teh kumaha oda mah duit teh jeung duit. Padahal aya tanaga, aya pikiran, aya pengertian, aya anjangan. Nyieun kahadean mah ku sagala-gala. Da boga da jelema anu ada jelema nu dititah nyieun kahadean ku duit mah ieu teh jelema beunghar. Jelema sangsara mah moal dititah nyieun kahadean ku dunya. Nah, pan teu gablek. Kunaon tak berarti mau dah ku tanagi terus kunaon ku emutan terus kunaon bingung teh katohian we awak urang teh sahanya matakna samemeh urang perang jeung batur perangan awak sorangan. Jelema nu berilmu digoda ku elmuna, jelema anu salah digoda ku salahna, jelema daek digoda ku daekna, jelema kedul ge digoda ku kedulna. Sarua urang keur perang jeung ngeureupna naon? Godaan iblis. Jelema daek digoda ku daekna, teh saeutik jelema daek asa aing pang daekna, kagoda. Jelema kedul digoda ku kedulna, teh saeutik jelema kedul mumul we anger, kagoda ku kedulna. Jelema bager digoda ku bagerna, asa aing pang bagerna. Jelema pedit digoda ku peditna, mumul we barang bere ka batur teh. Duanana ge keur digaroda, matak perang rasok mah odah jeung mah odah keneh. Munana gerhana perangna kudu jeung nana gerhana. Matak paingan cek ilmu kolot, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Aduh, maruk lain makrifat eta man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Jelema wawuh kana dirina, wawuh ka pangeranna, rek wawuh jeung pangeran kumaha sedengan unggal poe wawuhna jeung kasalahan batur. Matak nu salah teh batur we jeung batur. Teu sadar awak sorangan ge. Nakluk keneh kagorengan patutan teh. Kahartosnya sugane atuh bubar pengajian tadi teh ibu tuh nganca awak sorangan si kadul si teu ecreug si teu balik paeh we teh da nyabokan diri sorangan lain kitu mah odah lain gerasok da ieu teh butuh latihan atuh mun di ilmu pesantren mah riyadhah teh kan latihan ibu
hayang bersih hati teh butuh latihan, dihina heula batur, diledek heula batur, dipitnah heula batur, pan ibu ge ikhlas teh latihan, ibu ngeclokeun batur teu mayar-mayar, geus lila bae ikhlaskeun latihan. Eueuh jelema anu dieclok ku batur juga bae ikhlas we eueuh. Anggar itu tungguan, sebulan teu mayar, 2 bulan teu mayar, setahun teu mayar, viral na Facebook, kade tah fotona ieu. Mana jelema nu geus ikhlas baheula teh ya teu percaya. Kahartosnya matakna latihan ngalarapkeun Quran kana awak urang, latihan ngalarapkeun ladang ilmu ka awak urang, matak ilmu teh boro-boro keur batur ka awak urang ge ditolak, matak tong poporongos teuing ka batur deuk nyarekan mah awak sorangan, da ilmu urang teh ditolak ku awak sorangan ge. Pa bener teh Pak? Ilmu urang teh ku awak sorangan ditolak bener teh Pak? Aslinya matak tong papolotot teuing ka batur. Afdhalus salat fi awal waktiha, utamana salat teh di awal waktu. Geuning nu ngomongna ge akhir wae. Berarti memeh urang nunjuk batur sadar diri Pak, eta ayat eta dalil teh lain keur batur tapi keur mapatahan awak sorangan. Mata kuring ieu ceramah deuk bubar jug, deuk sare jug, deuk ngawangkong pek, deuk hees manga, deuk baralik jug. Da kuring mah lain mapatahan ibu, mapatahan awak sorangan. Gede. Kapan ibu ge apal meureun afdolna salatnya di awal waktu, bener? Cing rek ditanya, salat subuh 4:30 ai datang jam sabaraha? Jam 6 mak udah macan jam 6. Mak bener. Apaan tunuh? Be, nepi ka merek kadawang ieu mak. Lain ku jujurna di bahasana. Jam 6. Cing teh naha jam 6 pan kudu 4:30. Tunuh. Keun alasan jeung abdi mak bisa diterima ku abdi da tunuh ngan canak eta alasan ka Allahnya. Cek Allah teh kunaon salat subuh jam 6 tunuh ya Allah. Payu moal eta alasan mak. Moalnya pek we rek nepi ka jam 6 tuluy ya. Lohor teh jam 12 ai urang datang jam sabaraha? Jam 2. Nu mana bingung ngomong jam 2 teh. Oh jam 2. Asar teh jam 3 ai urang datang jam sabaraha? Aduh itu jam 5. Maghrib teh jam 6 ai urang datang jam sabaraha? Ala jam 7. Ieu teh jelema darurat kabeh geuning. Isya teh jam 7 leuwih saparapat ai urang datang jam sabaraha? Pan arapal dalilna jeung ilmuna afdhalus salat fi awal waktiha, utamana salat di awal waktu. Gerak aku karena awak urang dalil hanya sebatas dalil, carita hanya sebatas carita. Ternyata salat subuh kaberangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isya ge geuning ka heesan. Matak ilmu boro-boro ditampak ku batur ku awak sorangan ge geus ditol. Kaharta. Nah atuh mah geuning papolotot wae ka batur. Oh aya nama moal mah udah. Berarti emak teh sampe pengajian ka dieu mah popolotot wae mah. Bener hebat ieu mah udah demi Allah hebat. Ku jujurna. Moal cenah euy teh dieu mah moal popolotot wae cenah ka batur moal. Berarti sapanjang saacan ngadenge kieu mah jigana kamari mah goreng adat mah udah teh. Kumaha? Gede amek. Goreng adat. Ya ada abdi mah teu nitah mah odah kudu cager teu. Dusirek mah odah gede amek tuluy pek. Bapak rek deuleuhan ka batur moal dicarek jug, deuk ngewa ka batur moal dicarek pek. Ibu deuk ngomongkeun batur moal dicarek pek. Ngan sapanjang jelema geus teu ngadenge nasehat jeung papada manusia, maka Allah nu bakal mere nasehat ku tindakan. Ibu ngomongkeun batur moal dicarek engke ge ku Allah dieureunkeun, di mana geus nyari huntu eureun sorangan. Laras Pak. Bapak galak ka pemajikan, tejeh tajong, ibu sing sabar sing kuat jeung ngeurepan anu galak kitu. Engke ge eureun sorangan, di papatahan ku ustad ngaron dicekek ustadna, di papatahan kerajaan nyebutkeun panatik ka ustadna. Keun geus teu bisaeun di papatahan mah Allah nu bakal nyieun tindakan. Matak teh saeutik kieu geuning lempangna. Tah lamun geus lempang kitu bikeun bujur ibu mangga jejeg. Itulah tindakan Allah.
Bapak dek goreng hate, ibu dek goreng hate, kuring mau nyarek juk tuluykeun engke ge eureun sorangan. Di mana geus ibu apal kana penyakit gustina hese-hese teuing cager, ternyata red kasih itu ku urang diomongkeun, red kasih ieu ku urang dihina, red kasih ieu ku urang diledek, loba penyakit nu cager iwal ti minta hampura kasih itu. Aduh, matak cek urang mah memeh kitu Allah mending areureun. Nya manya tong gede amak deui bisi stroke. Badai naon mah susuci ati. Lamun sepanjang pengajian aya jamaah ieu saurang da repot atuh Pak. Tapi nuhun manya jadi susuci ati keren mah. Pasti abdi wangsul ka Bandung teh ingat teh ka ieu wungkul kama odah we ingat atuh. Nu lain mah teu inget teu apal ngaranna. Ieu mah inget mah odah ya. Anu jujur teh salat subuh jam 6. Naha tunuh. Tapi hakikat hirup mah alus mah odah jujur daripada ibu teh jujur-jujur. Salat subuh jam 6 setengah 5 atuh. Lohor setengah 3 ge. Nah, lohor mah jam 12. Mau udah mah jujur jam seberapa mah jam 6. Nah tunuh cinta sanggup engke lamun ku Allah ditanya kunaon salat subuh jam 6 tunuh ya Allah. Teuing naon nu bakal kejadian. Ya Bu bener tuh Bu, urang teh tong waka popolotot ka batur, ternyata ilmu urang teh boro-boro ku batur ku awak sorangan ge ditolak. Leres. Mata guru urang saha tuh budak leutik, budak gelut pecakar-cakaran cucut getihan tungguan sajam pakaleng-kaleng. Mata teuing nya bae teu sapahamat teu nanaon ngan guru kuring aya budak teh sok suntangan ka budak pandai guruna budak meureun ka kolot ieu mah tibalik ngadon guru kuring ka budak pas ditanya bah pan kuduna ge budak suntangan ka abah nabet abah suntangan ka budak guru abah palebah mana guruna tinggal budak pasea 1 menit 2 menit pakaleng-kaleng coba kolotna pasea 7 tahun baeud keneh dipikir-pikir dah heueuh Pak berarti budak teh guru urangnya matak budak baung badagong di masjid tong dicarekan apan bapak ge baheula kitu. Eta mah teuing ilmu naon ngan pokona mah kitu kadareta teu sapaham heukeun bae ngan kuring jeung guru kuring gitu budak teh kalah suntangan ka budak gitu ditanya bah nah jeung teh abah mah suntangan ka budak kudu ge budak ka abah guru abah palebah mana guru abah ngaran-ngaran budak teh dicatat dosa jeung dorakan ada acan baleg pan abah mah tiba heula nyieun dosa geus dicatat ku malaikat bener deui Pak teh ieu bapak tos sarepuh kieu wah geus ngawelet dosana teh jeung ira harek dibubusna tuh. Ya dipikir-pikir mah bener ya. Lol anjing. Punten pun guru ngeulang eta abdi. Jeung teh ari abah nanaonan nganggap guru ka anjing. Guru abah. Cinta nama jeung guru sanajis-najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh najisna baham manusia mah hampura. Taneuh nu mana nu bisa nyeuseuk kanyerian batur cai mana nu bisa nyeuseuk kanyerian batur. Dipikir-pikir deui bener deui Pak. Matak ibu bisa nurutan bubar tadi panggil anjing punten pun guru gitu. Insya Allah dianggap nu gelo. Tapi kahartosnya sanajis-najis baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalain mereka taneuh najis baham manusia hampura. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur bener. Paingan atuh eta teh bahasa Allah. Kumaha ceuk bahasa Allah? Kami moal wakan narima salatna, zakatna, saumna jeung ibadah hajina sapanjang eta manusia silih hampura jeung papada manusana. Aduh, marukan lain dalil eta. Ngan urang mah kitu we. Matak ibu boga dosa ka salaki, pubar teh dieu bisi isuk maot boga dosa keneh ka salaki jadi berat di akhirat. Mending minta hampura ti ayeuna balik ti dieu aya. Ceuk salaki teh kunaon maneh jadi lebay? Tobat. Maot teh mau dah teh isuk Balungbang Timur jalan gede sasapuan teu geneuk jeung teu maleuk merdeka di akhirat nah di dunya geus teu nyieun dosa ngan ceuk nabi dosa nu pangbadagna adalah
Perkara anu matak ngaberatkeun di akhirat adalah dosa urang jeung urang ngan aya nu pangbadagna naon eta hutang. Nah sareuri boga hutang ka Bang Emok. Nu baruga hutang ka tatangga, nu baruga hutang ka baraya, nu boga hutang ka dulur, boga duit leuwih hade dahar teu jeung deungeuna katimbang hutang teu kabayar. Nah, dahar teu jeung deungeuna isu teh bisa jadi meuli deui, tapi hutang teu kabayar, ladang salat, ladang zakat, dihukuman ku Allah. Ieu jelema sifatna pencuri, tukang maling, tukang bangsat. Nah, ngahutang tanpa mayar. Mudah-mudahan aduh bapak-bapak nu ngahutangkeun mah sareuri. Sugane cenah balik teh isu catatan buka cenah malayar. Ada ceramah kuring mah teu kudu luhur-luhur teuing nu kitu we teu kapigawe atuh boro-boro nu luhur nu enteng-enteng gitu teu kapigawe nya bunya komo nu luhur mata payahna nu baroga hutang nya kalau euy nu tarempuan heula nu baroga hutang inget naha bisi teu kabayar engke urang maot dihukuman ku Allah sebagai pencuri. Kedua, amal ibadah orang lapur teu ditarima. Nah, lantaran boga dosa kubab hutah. Cing urang secara hakikat. Pak Kades itu teh. Pak Kades, tos seberapa kali Pak Kades jadi? 2 kali. Pak Kades teh meureun nyalon ngalawan 3 atau 2? 2, berarti 3 calon, Pak. Pak Kades teh nyalon, nepi ka 3 calon. Nu jadi Pak Kades sorangan, nu 2 eleh gitu. Tah, hampura. Ceuk ilmu hakikat mah anu jadi kadang eleh, anu eleh kadang jadi. Pek dek lieur oge pek baik. Pak Kades teh jadi, cek saha jadi, cek ibu. Hareupeun Allah mah bisa eleh. Itu teh nu 2 teh eleh, ngan hareupeun Allah mah bisa meunang. Ibu tagih janji kanu eleh maneh teh basa nyalon kades teh pan boga janji tia nepi kajet jawabanana simpel apaan keok geus weh. Tapi Pak Kades jadi kades tagih ku ibu Pak Kades basa Pak Kades nyalon teh boga janji nepi kajet dek ngomean masjid mah dek ini dek itu wayahna Pak Kades buktikeun janji lamun katedunan janji menang dunia menang akhirat ngan lamun teu katedunan eta janji menang di dunia eleh di akhirat. Well aduh kartos ya teh matakna ulah urang menang nepak dada justru aya kudu menang deui di akhirat sabab dunia teh adalah lawangna akhirat kakara ungeuk Pak utak bejakeun kan eleh kamari sing bunga hate gitu nah menang maneh mah ditagih janji gitu kudu ngabuktikeun apaan keok tapi keur Pak Kades moal ngeunah sare moal ngeunah barang dahar, moal ngeunah sagala-galana. Nah, lamun janji ka rakyat santai tedunan, dunia menang, akhirat mah eleh. Waniannya orang ceramah, panduli teuing paling teh diulem deui. Nah, ini bebas sirup. Da urang mah teu sangkut paut jeung kapake jeung teu kapake, deuk kapake pek deuk henteu sabodo. Rek diulem deui, pek bae henteu ge kajeun. Nah, da teu hayang jadi ustad lagi. Lamun hayang jadi ustad meureun digamis diudang di sorban meureun jamaah teh ning sok nangtung lu jeung sumping al mukarram nyungkeun pidu anak kaupun anak meureun kitu pan urang mah boro-boro nolol tina mobil ge well eueuh nu assalamualaikum garong eueuh dia nyalampeurkeun ibu-ibu ka bumian Bapak Kades panyata rek minta doa lain maren tadi foto. Nah Pak urang hirup entong hayang ulah embung nah geus lieur deui nah urang hirup ulah hayang ulah embung nah apan konteks takdir mah teu bisa dipika hayang geus datang teu bisa ditolak bener Bu heueuh abdi teu hayang geuning eta jadi penceramah apan teu bisa ditolak Pak Kades ge teu hayangan jadi kades hayang nama jadi dewan tapi nah atuh jadi kades teu bisa ditolak da maksakeun ge jadi dewan kadah keok deui atuh mata hirupa tarimakeun kana takdir ti pangeran lamun ibu jeung bapak lalajo kuring aya teu takdir jadi penceramah da moal aya calana kieu baju kieu ngomong kieu geus moal mungkin jadi penceramah geuning jadi se-Jawa Barat kakurelingan malah Jawa Tengah Jawa Timur jeung sagala rupa kunaon eta kutak berarti takdir lain ana baju takdir lain ana wujud
takdir lain bentuk, takdir lain jirim, tapi takdir mah kuma Allah nu rek murageun eta takdir ka saha jelemana. Tebus ku Bapak lamun bener hayang hirup jadi, tebus ku Bapak lamun hirup hayang maju, nu tadi balik deui kana hate nu alus. Lamun jelema boga ilmu tapi nganyerikeun batur, isuk ge ilmu nu dicabut deui barokahna leungit nu aya di pika ijid batur. Si ibu itu mah ungeuk wae. Kunaon ibu teh ungeuk? Oh kahartos, paingan ungeuk wae. Ai mah odah ungeuk teh kunaon tunuh. Oh mah odah ge sami ungeuk teh kahartos. Jadi anu teu ungeuk teu ngarti gitu. Lain anu teu ungeuk mangan ungeuk nah hate. Gitu. Tapi leres ka hartos itu Ibu. Hek gitu. Jadi hirup urang teh memeh perang jeung batur teh perangan heula awak sorangan. Bener ya? Balik geus setengah. Astaga. Lain urang mah kakara aya ceramah kuat ulah ngeusan. Engke hola. Nah, mada abdi nu ceramahna ieu kumaha abdi we atuh meuni. Oh, ma oda sono kene ka abdi. Heuh abdi geus teu sono. Nah, ari emak gagabah nyebut sono ka urang. Aduh. Abdi teh ngorak keneh, Ma. Ma Yosua 50. 60. Heuh abdi 40. Sono, Ma. Heuh abdi embung. Kumaha sono ku ceramah lain ngeluk wae bisi tunuh henteu jadi mah hoyong dugi ka tabu sabaraha. Pak Ustad hampurannya mah odah mah hayang nepi ka jam 3 urang jawab kieu keun we antep mah odah sorangan urang mah urang baralik we sok atuh mah ari hoyong dugi ka tabu 3 nya nu sajen bade wih mah mancibok blok we di dinya tuluy. Ampun eta mah odah kuat hayang nepi ka jam 3 cenah ibu. Jadi teu tunuh mah teh heupan pangaosan mah nya tunuh. Oh cenghar mama heuh ayeuna cenghar teh ngan salat subuh mah geuning jam 6. Tuh geus kajawab mah tak tong heubeul-heubeul ceramah nepi ka peuting geuning eta eueuh ceramah henteu begadang salat mah jam 6 komo ayeuna abdi curiga jam 8 mah teh. Tuluy boga alasan kunaon salat subuh jam 8 da peuting geus ceramah. Jadi engke dibawa ka hareupeun Allah. Nah salat subuh jam 8 da si ustadna lila padahal emak nu hayang. Ream. Tapi bener ka hartos ya teh. Sok urang simpulkeun. Ngaji diri ngaji rasa teh rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang maka paingan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha geuning eta aya guru ibu. Kaditu si teh anjing kitu ongkoh kudu ngaku guru tapi anger sieun urang sieun diseget atuh da. Subhanallah maha suci Allah bersih hate eusina alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tong asa kapuji dirina Allahu akbar Allah nu maha agung tong sombong hirupna la ilaha illallah teh di pangeran aing Allah teu aya pengakuan dirina. Wah dijabarkeun meleganya. Subhanallah maha suci Allah naon eusina bersih hate alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah hirup urang tong asa kapuji Allahu akbar Allah nu maha agung hirup kudu tawado dan nu agung mah Gusti la ilaha illallah teh di pangeran angin Allah tong aya pengakuan diri kabehanana ge jadi ti Gusti Allah jadi takdir pangaran takdir teu bisa hayang hayang takdir geus datang teu bisa ditolak matak tarima ke Bapak sangsara, Ibu sangsara, keun Allah deuk nyalametkeun ku sangsarana. Nu beunghar Allah deuk nyalametkeun ku beungharna, nu beunghar zakat, nu sangsara narima bari sabar. Duanana ge ari ibadah keur menuju kana alam kasalametan. Nu bodoh salamet, nu pinter salamet, matak silih salametkeun disebut we Islam. Islam teh agama salamet, keur nyalametkeun jelema nu hayang salamet. Ku bodoh jeung ku pinter, nu bodoh salamet, ku ngarumaoskeun, nu pinter salamet, ku ngoncoran. Duanana ge jadi salamet ku kaislaman. Kaharti deui meureun nya. Geungesan abdi lapar. Sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan aya guna jeung manfaat. Khusus ke diri pribadi simkuring umumna mah kamu urang sadayana
Moga-moga Allah ngapi ngajari ngajaga ngariksa karena keimanan jeung keislaman urang. Sebab iman jeung Islam teh kanikmatan nu paling teu aya bandinganana. Harta teu sabaraha, sehat teu sabaraha, tapi iman jeung Islam adalah anu mawa nebus ka alam sawarga. Pertahankeun keimanan urang, pertahankeun keislaman urang, geura puk-pruk iman jeung Islam ku kailmuan, maka ilmu geura puk-pruk ku pagawean, pagawean geura puk-pruk ku kaikhlasan. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemarsi hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.